Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidarain amin ya Allah rabbal alamin. Nomor 22. Paslun ari ieu eta hiji pasal ngaosna tiasa tilunya paslan bi paslin. Paslun nu kahiji dibaca ropa ti kusab janten mubtada. Itu tina khobar nu dibuang taktina paslun hada. Paslun ari pasal eta hada ieu. Hada isim isyarah bimana qorib hartosna caket. Matak ieu da keur diaos kitabna. Dipayun, dicepeng, ditingah. Nah gitu. Kadua nasab gusab janten maf'ul beh tina fi'il fa'il nu dibuang paslan teh janten takdirna a'ni paslan a'ni negeskeun abdi gitu. A'ni ngamaksad abdi, a'ni neja abdi paslan kana ieu pasal. A'ni fi'il fa'il a'ana tah fi'il madi nina fa'il tina isim domir mutasil nya marfu anu mutakalim wahdah samina sang lapad ana gitu. Ani nina teh nyata wuku mutakalim wahdah jami anu nyarios nyalira abdi samina jeung ana. Ana fi'il madi ni isim domir mutasil marfu. Lamun isim domir munfasil nama nyata ana anu hukum mutakalim wahdah. Tuh paslan kusabab cicing saatos fi'il jeung fa'il janten maf'ul beh. Paslan maf'ul beh wajib nasab. Ciri nasabna patah dohir. Tina sajumlah ciri nasab nu 5 teh nya. Wali naswi khamsu alamatin teh. Tuh anu nomor katilu bi paslin. Dibaca JR kusab kaasupan ku harap jar. Mode rupana ba nya. Anu asalna undur bi paslin. Undur kudu mikir anjeun, undur kudu naliti anjeun, undur kudu ningali anjeun bipaslin kana ieu pasal. Itu nya. Segi pembacaan mah kengeng 3 ropa nasab JR tapi lamun ningal segi i'rab kengeng 4. Hiji paslun, 2 paslun, katilu paslan, kaopat bi paslin. Tanu tilu nama atos diterangkeun. Kantun paslun nu ka opatna nu maca ropa. Nah, anu paslun nu kahiji nu baca ropa. Tadi mah paslun dibaca ropa teh kusab jadi mubtada tina khobar nu dibuang. Takdirna paslun hada. Tah ayeuna mah paslun anu dibaca ropa teh kusabab janten khobar tina mubtada anu dibuang. Takdirna hada paslun. Hada ari ieu eta paslun pasal. Hada paslun. Kitu nya. Janten lamun ditek-tek jeung takdirna hiji-hijina maca paslun lamun ngetang jihad i'rab anu 4 teh macana teh kieu. Paslun hada kahiji, kadua hada paslun, katilu a'ni paslan, kaopat undur bi paslin. Itunya putih. Paslun ari eta hiji pasal gitu. Yajibu wajib naon al istinja'u. Istinja hartosna susuci min kulli ratbin. Tina tiap-tiap anu baseuh. Khorijin anu kaluar ieu kulu rotbin
minas sabilaini tina palawangan dua. Goerol mani angin salianti mani bil mai ku cai ila ayat haro tepi kayen suci naon al mahalu tempatna. Ieu pasang nguningakeun perkawis wajibna bersuci kanggo jalmi anu kagungan kitu hadas, kitu khususna kitu papang sareng diwajibkeun susuci kanggo jalmi anu tiling liangan payuna lamun pameget kontol, tiliang payuna lamun istri mah heunceu, atau tiliang pengkerna isi pameget namina sami nyaeta liang tai atau kerod salawe atau liang bool. Gitu lamun aya anu kaluar gitu tina salah sahijina liang anu nembe gitu perkara anu baseuh model tina palawangan payun cai papang disebutnanya cai papang atau cai kiih atau cai wewes ini sok namanya atau cai bekser atau cai iroh urang Sunda mah nganamian hiji ngaran ku nami anu seueur itulah kabeungharan bahasa Sunda. Gitu mulai cai papang gitu. Termasuk salianti cai papang aya nu kaluar ti dinya model siki nangka lamun teu ayanya atanapi getih gitu atanapi nanah atanapi batu gitu jeung nu lain-lainna termasuk anu kaluar tina palawangan pengker model tai gitu nya deuk peungkeur deuk becek atau busiat gitu atawa model ieu hati ke model embun gitunya dina bool teh baseuh aya ari ditinggal siga lain busiat tapi baseuh. Nah itu atawa biji tina palawan pengker teh model siki nangka itunya tas ngamam nangka siki waluh gitu. Atawa naon lah nu barariji ti dinya. Walaupun teuas barangna model sisikian teuas tapi kaluar tina salah sahijina palawangan anu dua nembe mangka wajib tilas kaluarna teh disucikeun itu putih ceuk urang mah ombeh gitu disebutna teh nya ombeh lamun papang ombeh ku sabab tos papang lamun ombeh ku sabab tos kedah ombeh gitu putih ombeh teh dihukuman wajib. Da urang mah jalmi Islam anu diwajibkeun kanggo ngajaga kesucian tina naon tina perkara anu najis anu kaluar tina palawangan anu dua teh payun jeung pengker itu. Satuina urang mah jalmi Islam anu diwajibkeun kitu kudu susuci ku cara adus kanggo ngaleungiteun hadas ageung tuh muslim miwarang menjaga kesehatan aya nu kaluar tina salah sahijina liang dua ge kudu disucikeun tilasna kitu. Komo deui atuh aya anu ngawajibkeun kana adus mah wajib adus gitu. Kumaha lamun anu bijilna teh saur si putih teh bapa mani abi geus sabaraha kali eta cucrot abi jeung mani tagoerol mani kecuali kaluar mani kanggo anu kaluar mani mah prosesna teh henteu cukup tilas kaluar manina diwaso cek atik teh bapa ari kaluar mani tina naon tina palawan payun ati nya
tina palawan payun mani mah tina kontol tina heuncet. Nah naon sabab ku sabab eta liang anu bisa diasupan jeung liang anu bisa asup gitu. Nah atuh cenah bapa teu tina bujur. Lamun bijilna tina bujur mah sanes mani namina tapi tai gitu. Gitu. Tai tah. Itu tai disebutna. Tah lamun kaluar mani mah prosesna henteu cukup ku ngawasuh tilas kaluar manina henteu. Napangna henteu ku sabab kaluar mani mah kagolongkeun kana kakeunaan ku hadas ageung. Bila mana kakeunaan ku hadas ageung mangka tata cara nyucikeunana teh tik sanes ku ngawasuh tilas kaluar manina wungkul. Kunaon atuh? Ku adus tata cara nyucikeunana teh. Nya ku adus wayahna adus. Tuluy ceuk atik teh pertanyaan, naha cenah Bapak? Lamun papang kudu disucikeun. Gitu. Ku diwasuh gitu nya. Tilas papangna teh. Ari bijil mani kudu adus gitu. Henteu diwasuh hungkul cara papang pan bijilna mah sami ti dinya keneh. Mani ge gitu. Ari kaluar mani mah nya ati kedah adus. Ari papang hungkul mah diwasuh tilas papangna. Tah naon cenah alesanana ceuk atik teh? Atik ge lieur ieu cenah kitu. Gitu dina kuliahana mah aya ilmu kieu ti. Bati dina ngaos putih. Tah waleranana ari papang mah wajib diwasuh teh tilas papangna. Ari bijil mani mah disagedengeun wajib diwasuh tilas bijil manina diteraskeun ku wajib adus. Naon sababna? Sabab ari papang mah padamelan anu sering gitu dilakukeun. Komo nu bekser mah geuningan atiknya papang bisa-bisa sajam teh 10 kali geuningan. Wah uih we geuningan kajaman. Atau di pampers gitu. Atau geuning nu teu damang mah diselang. Dilebetkeun ka tu kana mamas. Selangna teh kana heuncet bus gitu. Tuh ngagagantel tah selang teh. Kantos bapak kamar di rumah sakit gitunya. Tuh, cipapangna teh katanean disebutna teh kakater naon namina teh. Gitu. Anu teu damang oge gitu. Ya papang mah sok sering. Bayangkeun tik lamun papang wae sajam misalkan 5 kali atau sajam sakali. Sadinten sawengi 24 jam. Misalkan 10 jam mah dianggo bobo we kitu tiknya. Berarti anu gugahna teh 14 jam sajam sakali papang. Kari-kari geus papang teh wajib adus. Berarti tiap papang teh kudu adus kali 14 kali. 14 kali tik sampai murun tiap jam teh adus tuluy. Kabayang madaratna nya barabena hese belekena moal tiasa ngalaksanakeun nana barabe berat. Tah ceuk ulama alina upa utias sakil bil khofif kama utial khofif bisakil yasulat ta'aduli maka wajib dibere anu berat ku anu hampang nya kitu pula anu hampang kudu dibere ku anu berat supaya hasil keadilan. Tah tiap jam pikeun anu papang wae kedah adus atau tiap papang kudu adus berat ti matak dipasihan kitu kahampangan. Naon hampangna? Tiap papang cekap wae diwasuh tilas papangna. Deuk 5 kali ge sajamnya kajaman terus be kajaman ko pambegeta sintrek kitu. Kiih wae sia kitu. Diusap huluna kasep si kasep gitu. Atuh lamun istri wok jiga orai ngejer-ngejer tos tinggal manyur sagayung
bari ditepakan si gede milik gitu beres. Papang deui kete nggak geus omehan tuh ya gitu. Enggak seberes omehan teh iya deh papang deh kan tinggal papang di omehan deui itu di jampean cing hideng atuh tong kieu wae cing hideng gitu geus ngareunah teu berat. Bayangkeun lamun tiap-tiap papang kedah adus berat beuti gitu komode misalkan papangna jam 12 wengi komo gaduh panyawat banyak gitu mode sesak napas atau jantungnya saja banyak kari-kari papang wajib adus atuh meureunnan kumaha adus barak taku sabab berat maka dibere ku anu hampang eta nu hampangna teh kanggo anu papang mah cekap ku nyucikeun tilas papangna ku diwasuh cekap sakitu. Itu anapun ari kaluar mani mah pangna diwajibkeun adus ati. Ku sabab kaluar mani mah tara unggal jam nyatiknya. Tok tanyakeun ka si putih. Biji manina tara unggal jam. Tara unggal poe deui. Walaupun teh sieu pinyipta-nyipta alana. Dan teu. Eta mah kakawasan Gusti we. Kaluar mani bisa gitu saminggu sakali. Anu rumah tangga ge da tara unggal poe kitu nya. Tawe cenah pasunatan Senin jeung Jumaah itu saminggu 2 kali. Komo can rumah tangga mah bisa-bisa satahun sakali kaluar mani teh. Tau sabulan sakali. Taku sabab jarang kaluar mani mah. Nya jadi hampang. Tah bila mana atuh kaluar mani dina hiji waktu maka dibere ku anu berat naon adus wayahna ku sabiji mani mah jarang itu mangka wajib adus gitu nur itu adus eta mah da jarang atuh ayana ge jarang karana panana ge tah anu sami jeung papang teh dina pada wios teu kedah adus cekap ku nyucikeun tilas na gitu. Lapangna cekap ku nyucikeun tilas na omeh teh namina. Pan ge sapertos papang sering. Lamun tiap kudu adus barabe. Ku sabab kitu teh dihukuman kitu berat da sering teh. Tah lamun dibere nu berat deui nyaeta wajib adus atuh nambahan berat ku sakitu dibere ku anu hampang nyaeta cekap ku omeh. Supaya hasil keadilan gitu ting gitu kunaon tata cara nyucikeunana lamun aya mah nyata ku cai itu dugikeun ka suci tah tempat kaluarna mani tempat kaluarna Cipapang teh atanapi naon wae nya nu kaluar ti dinya teh termasuk tilas teh gitu. Kudu dugikeun ka suci. Awayam sahahu atau yen ngusap ieu jama kana mahang bisalasi masahatin. Ku tilu pirang-pirang usapan. Aw aksaro atau hana leuwih loba ila ayan ko dugikeun ka yen suci naon amahalu tempatna. Saena mah 3 kali manyur nya. 3 kali ngusap tilas tempat kaluarna eta najis. Lamun tiasa ku 3 kali teh suci. Kumaha lamun teh mah teu tiasa suci, lamun teh mah da ieu mah seur na urat aret deui kitu. Ku 3 kali manyur teh moal walatra. Moal suci tah atuh aya kitu mah sok bae ku sabaraha kali ge. Nu penting mah dugikeun ka suci bae kitu. Kade omeh teh nya ulah asal gitu komonya putih ulah asal omeh sakedap gitu rame teh keneh na pandangan loba gitu ramiping geus teu kenging kade gitu wain bakia gitu wain bakia jeung lamun nyesa naon al asaru tapak itu bikoli entohirin kitu ku anu ngalaan tur bari suci
Gitu. Ku anu ngalaan atau ku anu bisa ngalaan tu anu suci. Jamidin ter anu teas. Goeri muhtaromin anu salianti diharamkeun. Kitu min goeri intiqalin jeung tina salianti mindahkeun. Wa qabla japapin jeung dina samemeh garing. Salajengna kitu. Kumaha lamun teh ama diombehan atos. Ngan kitu secara teu sengaja aya urut najis deui gitu. Itu aya urut najis deui. Itu aya urut najis deui. Salajengna bade diombehan deui caina eueuh. Saeutik neangan teu aya. Tapi aya tilas najisan mode gitu nya. Tatiasa nya disucikeun ku cara dilaan tapi alat kanggo ngalaanna teh ku anu suci bari anu teuas model batu gitu. Model batu jeung ulah anu diharamkeun model batuna ku batu hajar aswad teu meunang. Gitu kudu ku batu umum batu walungan gitu nya batu nu sok dianggo bangunan gitu. Ku batu kitu. Nya teuas model batu nya anu teu diharamkeun gitu model batu umum. Tah satuina teuas ieu mah tapi diharamkeun teu meunang model naon ku emas, ku inten, ku mutiara gitu. Ku perak, ku perunggu teu meunang. Termasuk misalkan plastik teuas teu meunang ku plastik. Lamun teh mah aya semen teuas ku semen teu tiasa. Nya ku adukan beton da teuas dibuner-buner nya tuluy garing teu tiasa kedah ku anu teuas bari anu suci bari anu dimeunangkeun model batu cenah ku batu. Itulah anu dimuliakeun model perhiasan mah pan sok dianggo ngahias teu meunang. Atuh semen sok dianggo bangunan teu meunang. Ku batu. Gitu. Satuluyna kanggo susuci kanggo ngilangkeun najis baik papang maupun alternatifna salianti ku cai nyaeta ku perkara anu teuas salajengna suci. Nah, satuluyna deui anu henteu di mulyakeun model batu contohna. Tapi dengan keadaan gitu najisna teh hiji kitu teu urat aret. Lamun teh di samping naliang tai teh henteu kana pingping, henteu minuhan bujur kitu nya. Tah henteu ramiping kitu. Estuning teh peungkeur repluk teh tidak ada masalah kana pingping. Karena bujur ge henteu. Gitu. Satuluyeuna meunang sotenan disucikeun ku batu di samping teu urat aret tuluy eta najisna teh encan garing alias baseuh keneh gitu. Begitu beres langsung dikosok ku batu gitu. Itunya. Nah, bila mana henteu urat aret najisna satuyna teu acan garing eta najisna lamun teu aya cai mangka tiasa susucina nganggo batu satos di leuweung gitu nya. Urang camping gitu ka leuweung. Nah nyanak cai teh kanggo eueuh teh kanggo ombeh mah termasuk ibak henteu. Kari-kari hoyong gitu weh. Tah cai teu aya kumaha tata cara nyucikeunana milarian batu. Sabari jumlahna 3 gitu. Nah, tuluy begitu beres teh langsung di usap-usap ku batu gitu. Usap-usap ku batu. Itu 3 kali duikeun ka bersih. Atawa nyanak heula batu memeh enak. Kumpulkeun batu 3, tos batu 3 kumpul teras gitu. Beres langsung diusap ku batu. Napangna kudu siap batu sabisi enak kaburu garing gitu. Lamun geus garingna teu tiasa ku batu ge wayahna kudu ku cai. Kitu nya.
Wallahu a'lam. Paslun wa min syuruti sholati. Diajar dibaca hiji nggak mas?